anjing kanggo pamirsa sadayana sim kuring dina waktos ieu bade ngadugikeun sawantara warta anu kantos kajantenan dina saminggu kapakeur ieu nyata ayana bencana alam longsor. Pas poe Kamis 27 November 2022 aya bencana alam longsor di daerah Tanjung Sari. Aya hiji mobil anu kena longsor, aya 2 korban anu ngalaman luka parah. Korban langsung dibawa ke rumah sakit anu deukeut tempat kejadian. Kejadian bencana alam longsor teh disebabkeun ku hujan anu ageul. Sebab cai hujan abus kana tanah jeung ngumpul di bagian dasar lereng, tapi nimbulkeun gerakan lateral. Rumah sakit itu warta anu parantos biasa dideukeutkeun kesimpuling kapayunan pamirsa sadayana mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana leuleum tepang deui dina waktos anu kapayun teu